Ramal karya Doni Apatjar. Ngaran kuring Ramal. Kan sakitu-kituna eueuh papanjanganana. Kuring ge teu nyaho. Nah, ngaran kuring bet Ramal. Tapi kuring moal protes. Pedah ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring moal protes sabab cek kuring ngaran alus moal aya mangpaatna lamun kaluar tina palingpanganna kabenaran. Kuring oge moal protes pedah batur sok nyebut galelo ka kuring. Padahal cek kuring waras cek ceuli. Batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saendan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring. Padahal cek kuring leuwih loba nu gelo tibatan kuring. Tuh contona nu gelo mah pemerintah nu sok nyokot duitan rakyat. Tuh nu gelo mah pamimpin nu sok resep ngasasab jeung ngarebut hak rakyat. Tuh nu gelo mah pamimpin anu ngahaja meungpeun dina kasangsaraan rakyat. Nu gelo mah tuh pamimpin nu teu bisa mingpin. Tuh nu gelo mah pamimpin nu kalakuanna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede tanggung jawabna. Jadi pamimpin mah yeuh teu sagawaya. Deuleu jadi pamimpin mah teu kabeh deuleu. Bisa jadi pamimpin nu matak kuring mah sok seuri mun ningali anu ngantri harayang jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok ngabaratalan lamun aya nu teterejehan hayang jadi pamimpin. Lain teu waras mun kabeh jelema hayang jadi pamimpin. Ieuh sing sadar ari hirup. Ieuh sing sadar ari hirup mah geus pada boga-boga nanangtungan. Moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin, urang mah atuh jadi anu dipingpinna. Apan salat oge aya imam, aya nu jadi makmumna. Jadi rahayat ge lamun bener ejeng. Bager mah apanan leuwih hade. Apan leuwih hade tibatan pamimpin anu kacrut. Kasaban jadi pamimpin teh lain gawe anu enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin teh. Mending ge hirup bebas eueuh anu ngatur. Nu matak hirup ngeunah tumaninah lepas tina sagala kasusah nya hirup jiga kuring.